Buria. Ria atau pada ayeuna cenah dipercanten kuno kawasa ngagaduhan tra atuh jenengan si Daru ayeuna supaya atuh si Daru si janten jalmi anu bager anu cager anu ideng berbakti ka indung ka bapa berguna ke negara bangsa jeung sapangasina supaya kaasih ku pangarti kaasuh ku pangeruh lulus mulus salamet rahayu berkah diijabah sasieuh ayeuna kapayunkeun ti luhurna saujung rambut ti anak saibas dampa ti gigirna saibas nuduk kulit lambut salambar ke ti satetes ambekan sadamis daya upaya kersakeun ngersakeun angin Allah anu kawasa urip hirup berkah salamet tina kanan diijabah amin berkah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya kana stendina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Tuhan cacing kaluluhur kawangan Tuhan aku disria Tuhan anu sabada kana ngaraweskeun nu ngaraos sapabae nu ngadahar sapabae ya rasa setunggal nu ngarsakeun nu kawasa aya pan basa salin mapat namat berkah cukupkan saja untuk sekecap berkah sesiji mata Indonesia saya mata sebuah hidup seger warga alam dunia berkah amin ya rabbal alamin karena pangeran aning Allah menjabah nu kawasa urip hirup berkah dijabah amin. Itu adalah doa ijabnya dalam rangka sajian setelah bayi ritual bayi diayun sama di KW runcang kundang itu seperti itu ini.